Sayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banyak nu mantak para aulia Allah, osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah. Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah turun azab banjir, turun azab angin, turun azab gempa. Eta teh dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya, nu mantak dibere angin aya naon si didinya, nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasyallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasyallahu Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalo bas hitung sadaek teh sia tapi deulekeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu setik urang mah ngan sakadar nyaho alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara dah rusak sabaraha puluh imah kenteng narareueuh aya naon sih didinya teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin teliti oh kajahoan didinya teh aya perumahan anu encan dieu si lolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu 'alimun hakim. Allah alam bim maradi wa akharuna lan utawi kaum kang ulun kabeh minal mutakhallifina saking kang narima ngai kabeh murjauna iku kang den akhirkeun kabeh bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna dan tangguhkeun kabeh manan mukharuna tegese dan akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kade perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yasha kalawan barangkang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibu manakalane imma yu'adzibu manakalane saya Allahum ing akharun biayyumitahun bila taubat dan kalawan nyata ngematikeun ya Allahum ing akharuna kalawan orang taubat wa imma yatubu alaihim lan anakalane narima taubat ya Allah alaihim ing atase akharuna wallahu lan utai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun turiku kang bijaksana bisanihi ing dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir
Umlan utawi qarun de salah atuna ba'd kang tetelu kang pada terga kabeh dalam sausane rujuun nabi Murad suji ki Murrah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik lan ki Ka'b kang putra ki Malik wa Hilal ibn Umayyah lan ki Hilal kang putra ki Umayyah takhallafu dari mangari salasa keselan halamumu wa mailan lan condong ila daati maring senang ulan ifaqon ora lan ipak wala yatadulan ora nasasadu ya salasa ila nabi ringkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarihim kaya liane salasa Kifa amruhum magaden kan nagagenap perkarane ya salasa khamsina lailatan 50 wa ajazahum nasulan hajarahum nasulan nyingkiranhu min salasa sepam manusia nuzilat hatta nuzilat taubatuhum ba'd malam-maladen turun kenapa tobat salasa ba'du dalam saus ini wukifa malah den turun kenapa terima tobat ya salasa ing dalam saus ini wukifa setelah pengakuan kaum nu tadi turun ka Kangjeng Nabi ngaku dosa akhirna diterima pengakuan dosana yani diterima dosana tuluy titah sedekah cokotlah ku Kangjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kangjeng Nabi pa akhadha sulusa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutanana ieu wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana henteu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosaana. Nah, bejakeun Muhammad ka arajeuna. Atawa khitab teh linas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masyaallah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae ayeuna urang bejakeun kumaha ya ieu malu silakan beramal masih sakadaek aja maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acenna neuk ibadah bae mangga acenna abdi mah neuk main koprok bae gae acenna abdi mah neuk nonton TV bae los acenna abdi mah neuk weaan bae leg-leg sia los ieu malu masih ayo geura masalah jas dia teu nguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulia ka Gusti Allah henteu urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah eueuh sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah Allah mangan sakadar ngainstruksikeun ge gajanggikeun deuk mere sorga kana nurut deuk mere neraka kana teu nurut sakitu doang
Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung urangan Gusti Allah mantap cek Gusti Allah Muhammad bedakeun sakahayang jelema bedakeun ka urang Cikupa bedakeun ka urang SPT ieu sepatan SPT bejakeun ka wong Kronjo wong Serang wong Pandeglang pokona kabeh bejakeun ieu mah lu besi ente jadi bupati di korupsi bedakeun terus besi ente jadi gubernur haju ende korupsi terus besi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae tangga terus pentaan ku sia duit jelema ayo besi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus masalah besi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus pokoknya endek migawe naon baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan ya Allah teh bahasa kitu ge ngeri sebenarnya bahasa kitu teh ngeri atau ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyingsieunan lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri sing ngaji bae terusnya sing getol berarti kan ngabubung lamun aya santri kemudian tilok ngaji sing tilok ngaji bae di dinya teruskan ulinna itu kan nyana jadi mikir kan pan ieu kieu kita teruskan ulin tuh kan urang ka anak urang sakolana bagus kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan ya salatna cek saya buka pegawaian bagus teruskan bunga kan ya hede anak orang dititah ngakal baik dagang mundur baik segala rupa motor geus beak sabaraha meureun ceng pegawaian sia teruskan nyana ge mikir kolot kubahas ieu kolot kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskan pegawaian terus ya GSB ya lanjutkan eta sarua kene lanjutkan ge eta ge bahasa nyungkun eta boleh sebut bagus eta kus kitu bahasa teh kumaha kasaha ngomongna kasaha tibana tuh kan eta bahasa kitu batek di dieu teh aya dua rupa bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa i'malu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targibun azimun limutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok geura anak urang getol gawena teruskeun ceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat bae ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah teh ya urang jadi bos terus deureuh ka anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge di pigawe nu dititah khusus jana di pigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap gitu kene sasapu gitu kene bersih eta luar aduh ieu anak buah hebat amat di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta urang cek ka dia sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut dicabutan ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah ka rahmat sial anak buah gobloknya terpentu anak buah teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4 beuh ieu mah ngasokna pa ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae jadi kan jam 7, 8, 9 tadi gawe teh. Di jam 10 mah geus kieu bae. Nya dahar teh, nya ngopi teh, nya ngarokok. Aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae. Aya mah geus kieu bae. Korupsi waktu nya bae.
haju salat pan mantep salat wiridan pan baca Yasin 7 balik goblok bener udah kira digawe ya anak gua tapi bosnya kada siap boga pegawaian kos gitu emang aing teh nyaho teruskeun bahasa teruskeun kan nu tadi terus ayo terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing tidak terus berarti ka nyahoan gitu asal aing dipecat ke dulu kumaha tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatuhna kumaha anu narimana iya madu oh sungkunan dat kumaha Gusti teruskeunana fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah nu mantep fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh kira di dunia keneh ieu ancaman ieu sekaligus targhibun ali silakeun deuk beramal kumaha bae ge ibadah nu bagus teruskeun fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun ya malum itu silakeun pagawean ente maksiat terus awas fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh jelema ibadah ka Gusti Allah salat konsisten berjamaah penting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana istiqomah dina salat berjamaah pentingna hudang beurangna tah duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda fasayarallahu amalakum jelema ngridit sewa ju sariri bae jameureun ngridit kabeh dah ngridit teh motor mobil atawa imah awas eta barang nu dilarang ku Gusti Allah lain ngriditna kredit masalah tapi lamun cash jeung kredit akur atawa teu nerima cash kredit bae atuh halal ieu mah nu haram soteh anu 2 akad berbeda mun cash 10 juta lamun kredit 20 juta haram riba nah kuari tinggal ditanya aya eueuh anu akur tah misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelemana makana ulah ngomong langsung mah kredit haram teu kudu dibahas deui geus kieu ya aya kiai nu kakarek ngadenge nyuci sambarangan bae ngridit haram deh tah meureunanan teu ngaji kitab sungut si anak paling disoekeun tungtung nomor ribut hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh ulah ka aing nanyakeun ka murid ge eta kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas teh dieu nyaho ya sarwana pantaukeun murid kos kitu ya atuh kan istiqomah nanyakeun iki kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil wah tunggus beres kumaha tek bener berarti ngajina. Nah, ya, nama kredit setahun, 2 tahun bakal fasayarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema jokot duit di bank atawa rentenir fasayarallahu amalakum. Jelema judi fasayarallahu amalakum. Jehe korupsi fasayarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten pernah janten gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten
ke para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana caknya goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing tah kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe na sopan geus hapunten caknya sanes abdi nolak ieu hapunten kunaon atuh ieu mah aduh masyaallah nya teu tiasa nyarios abdi mah hapunten we teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan hapunten we heula nya ieu mah mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae eta pan sopan tapi nyeri sial tah urang priangan goblok nyeri eta kos kitu aduh kok sopan padahal nolak beda jeung urang Tangerang atawa urang Karawang Bekasi tah mah sapagodo sarua mun aya anu ka awe teh dicintakeun neng deh cintaangan bae saejeun sih emang kuna henteu lah ieu mah heulanan moal wakal heulanan teu bogoh jelas-jelasan kan ambo budak Tangerang makan kos kitu bung lah bung jadi emang bahasa lah kos kitu tapi kan geus emang ngeunaheun kos kitu kan di henteu adi ulah awake eulanan orang dawa kidak eulanan ulah awake eulanan mak urang mah heulanan nya eulanan atuh panah tuh kulantaran emang nagarana tuh biasa tapi kan di Bandung mah lain hapunten sanes teu nampi sanes tapi ieu mah henteu we heulanan bilih bade miliaran sanes mah teu mangga we heulanan abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun eta teh nolak teh tolol sopan tapi nyeri atuh beda-beda daerah sadaerah nah ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea nah sanesna ge kan mantuna ge sami ayeuna ge nuju masantren keneh di mana di bawah jeruji itu balain masantren penjara sumuhun aduh loba deh eta teh keren pasayarallahu amalak ye imalu masih sok ada korupsi pasayarallahu amalak sok si ada judi pasayarallahu amalakum mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih caranya anak naon gitu ngaranna judi menang 100 juta kan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta ja bandar ge boga ge ngan 1 juta bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta kotok menang tah bayar kotok menang tah bayar keke nyana nu menang deui kotok nah beak jeuna ge geus deuleu beak ge duit aing cak bandar ye kotok menang tah du batur teh ya mangkaning aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atuh pan kumaha tah ye sama we dibalag ngeusan cak cenah teh tolong badar koprok di mana ge kos kitu ya modal lagi nya nang 1 juta ye atuh siapan bandar koprokna ge ayeuna judi 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gua menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh menta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah tuh nu sit teh nyana mah ngarokok ngahutang judi emang kumaha kitu masyaallah teh mah hawa nafsu doang nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah ge bakal dijual malum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan kocak-kocak aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kade lembak kebal deui ge budak TBS eta kajeun kumaha je gantung diri bisa ujanan ye nu kolot menta nu kadua menta nu katilu menta nanti dulu udah ngutang aja di warung ntar nih belum ada proyek ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nih cek tukang warung kapan bayarnya ntar tuh saya belum ada proyek nanya deh kan ke suami belum ada proyek pandahar mah kudu terus
Mah udah sekarang kita musyawarah, kita jual aja rumah yuk, nanti juga adanya jual rumah. Kita di mana ngemper aja dah. Tuh, ai pamajikan opat ai mah ngemper etis tante. Mal kebel ya pas sayarallahu amal. Lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh. Awakna seger teh. Bobogaana ge seger teh. Atuh mah dia bobogaan teh seger ngan so doang pamajikan 2 buku tilok digarap-garap. Lalaki tolol teh mah kos kitu. Buku pemajikan minta cai di kurang pemajikan salaki lemah sana kiai. Lemah naon ieu? Lah lu loba omong. Pancena 2 pemajikan, 2 mah 2 bae cenah mangso jelema mah kos kitu. Geus hudang-hudang cenah kiai. Sacenah eta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah, ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Pasayarallahu amalakum. Delekeun tungtung. Delekeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah pasayarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah. Engke bakal katembong ku Gusti Allah. Kumaha keikhlasanna pasayarallahu amalakum. Deu tungtung. Jelema nyieun yayasan. Awas delekeun pasayarallahu amalakum. Nya manehna bener-bener ke agama apa ke dunia pasarul hamalakum. Aya kiai anu dirantai, kiai yayasan dirantai, emang kudaon gitu ya itu korupsi bang, itu beres manajemen aja sama sekolahan pesantren mah pasarul hamalakum. Jelema jadi pejabat korupsi pasarul hamalakum. Pokoknya mah naon bae naon pasarul hamalakum. Kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur, dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur. Aya hiji kiai bager jasa. Boga tangkal rambutan di hareupeun imahna. Lembut. Santri geus kieu bae. Lembut amatnya. Lembut amat tas ini tas si santri teh. Penting yuk urang garap yuk. Ayo siap ta. Geus. Si anu naek, embung si anu naek. Si anu dihandap nu mulungan. Naik geus. Tong kos sakarang manyertieun kuya. Naik dosa urang ngadahar cenah ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus turunkeun tek hareup turun nya beres di pondok nya ngadaharan aman kan. Masya Allah kiai bari doy ceuk geus kitu bae husnuzon santri teh. Menang 2 poe kan loba keneh nyokot yuk ayo nyokot deui sakumaha kamari tah aman. Kan kiai nage neuleut isi rambutan aing jadi ngaeueuh. Saha sih ya ai-ai ngadenge ku ciwes-ciwes nama ti peuting teh ye. Kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok. Yo katilu kali sarua jeung taekeun kadenge ku kiai. Ditempo kan kadenge. Tempo. Arai tempo nu ieu nungguan dihandapkeun heuleuh ka kiai. Lupa teh berebet bae kan. Langsung di jero kamar kieu we wah aing kajawan beungeut tante cek nanti geus kieu we mudah-mudahan aing teu kajawan beungeut cek santrina kiaina kan dihandap terus we di luhur geus pinuh tancan geus pinuh tancan cek nya cek nu geus cek santri depan sorana beda sorana lain hujanna digerakkeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya naon ieu mah barang di dieu asana kiai ka jadi urang ditelak-telak nya bener ieu mah teu turun nya di luhur bae digerokeun oge cukup jang geus geura turun jang waduh bener aduh kiamat cenah kajawan turun jang mesti ragang moal jang kecuali kiai da ka imah heula jang nya teh embung kadele beungeut embung ai turun mandeg embung kadele beungeut aduh tapi kiai na hebat tuh teh geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lupa ka kamar babaturan keur kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu
rambutan ditinggalkan sakarung rambutan itu babaturan guys itu ngomong itu tuh ngomong aja jangan nanya ayah kiai kan sialin nggak bejaan aduh nggak bejaan kumaha aja ada di lu nggak tadi orang kumaha aja jangan isukan udah apa datang baik kak kiai mula emang konan atunya nanti jauhan kebanget orang iya tuh kiai menyahun kajian kumaha ge suara orang tingkah orang moal karena cek nuti latnya ulah isin orang kajian kumaha isin kajian kumaha ulah nyana pan penting kajian kumaha ge teuneuleuk ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak ai ge kanyawan kan cak ai ge kanyawan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi baju merungkut duaan hampura kana kiai kajen kumaha lain kitu mundek di alaan nu arasakna alaan kabeh oh masalah mama memang nguswayah di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang beusi hayang menyokot kan eta kos kitu teh i malu masih ditita ge panteuneunaheun kana hatena aduh sakira ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo ke daek-daek oke kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan nu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia teu kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan paduh ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadi ucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing tek jih hebat amat teh segana atuh kitu ucing di dieu beuh ieu teh angora ucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajian kumaha ge ajib sakjana ku hebat-hebat teuing ye tah tapi kan meujeunna bae geus beres tinggal dahar doang ye geus siap dahar torojol teh aya beurit atuh pan ucing mah kabeurit musuh sedengkeun beuritna anu layak didahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang lauk beak kata rajang bahkan kacepretannya gitu atuh udak-udak beurit di dinya pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae aslina kajen kumaha jelema lain kiai ngaku kiai pasayarallahu amalakum jelema lain bos ngaku bos pasayarallahu amalakum jelema aduh dedem goblok beneran atuh tenang bae sih siapa bakal serot atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga atuh jadi jauhun be batur pasayarallahu amalakum ieu ayat masyaallah imalu masyitum pasayarallahu amalakum ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajen kumaha ge je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir turun azab angin turun azab gempa eta teh dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya nu mantak dibere angin aya naon si didinya nu mantak dibere banjir aya naon si didinya pasayarallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat pasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalu basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong
Ya Allah. Teliti ku urang kamari aya angin di mana? Mau Tanjung Kait belah dia setik. Urang mangan sakadarnya alah beliun aya naon? Kiai makan neliti. Aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara dah rusak sabara puluh imah kenteng nara reueuh. Aya naon sih didinya? Teliti ku urang mabok mungkin aya. Tapi meureun teu sabaraha. Zina mungkin judi mungkin. Korupsi mungkin, maling mungkin. Teliti. Oh, kajahoan. Didinya teh aya perumahan anu encan di si lolobana masih kosong keneh, bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang. Ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang. Sia mah goblok bogo. Ngaju ngaca aing mah teu belang cekna. Tah. Ieu horeganan markasna di dinya. Geus dibasmi ku masyarakat. Lurahna bahkan geus pernah ngabasmi. Awas, jangan melakukan prostitusi di situ. Nah, tetep bae geus dibasmi tahun kamari. Daratang deui ka dinya. Geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge. Ih, bahaya siap masyarakat didinya ge geus. Ieu teh ya adalah keur memancing siksa, awas ya. Bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeulem ku masyarakat. Geus aman, datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi. Perzinahan geus teu bisa diatasi. Terakhir ku Gusti Allah. Jipas sayarallahu amalakum. Baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir. Nah, begitu tuh isuk-isuk teh weh, kos penting bae. Isi aya naon? Mobil ti arah Tasik teh kacana pinuh ku debu. Gunung Galunggung, cenah Gunung Galunggung. Oh, ngaji makan terus. Terus bari make ieu gara lampu. Nah, sapoe, dua poe, sekian hari. Cek ajengan teh urang ka ditu yeuh, cenah urang ningali kanu naon gara-garana? Anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum jeung imam atuh di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat jadi nempok ngarubu bener tah atuh lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa, di bawah desa pagenjak-genjak di masjid dan lain di kam pohara. Nah, geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngarobrol teh di mobil urang mah kan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kurang sa mobil. Ada yang dongeng ayat anu apal horenganan di dinya teh raja kredit. Di Tasik teh raja kredit nu di Jakarta teh raja nama urang Tasik. Eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap. Tasik Malay. Ha aya nu apal Pak Anu. Nah, kus salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang oh Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pas sayarallahu amal tungtun mah kabaud bae kabawa kabeh jeung nun teu gitu. Nah, tsunami Aceh, atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong, kitu judi teh di dinya, gembong narkoba di dinya. Anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya.
lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyana tsunamikeun beres tsunami sugan teh salaladar muas sih keneh nyalembrung tagaja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu kan masih kena tanah-tanah di sisi hau ganja di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masya malu masih itu Allah aman orang di perorangan mah geus sering anu rentenir anu beli-beli 10 juta jadi 100 juta jang mayar ku hari geus karari takar rasa ku siat leg-leg ta renten bu siat urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang bari tadina 10.000 kuring 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha atuh haju lamun bebejag haji pendek mah bohongan siat tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teh nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli we hiji lain kitu nasehatan ku urang kadang-kadang urang bareng geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah bonganna cak aing ge pan nya ge nyaho eta haram aju ku urang dibongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari ambruk lantaran dibangun maka duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebejakan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho sabarang tadi seperti bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim aya naon kiai qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun caknya sadaqallahul azim maha bener Allah artinya mah pan jadi penerjemah na pan kiai pan dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung sadaqallahul azim maha benar Allah sesalamannya jadi kumaha tuh ge bingung gitu ayat ulah sembarangan imanu pasayallahu amalakum bakal katembong kajen ku kumaha ge amal urang teh ya nu kurang dipigawe maka cak Kangjeng Nabi awas inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalaha tapi kumaha kadituna Masya Allah karim lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng beramal nepi sokratin sama di jero batu anu lesang gede di jero la babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka inam makan masyaallah eta ucapan Kanjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagusna goreng ka tembong bagus gorengna ka inam makana dek beramal naon bae wali beramal di gunung nu nyahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali ih ya karim ya Allah bakal kanyahoan ke manusia cak Kangjeng Nabi kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali 2 kali 3 kali geus kajebegan mah kanyahoan bae bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta sopan jebeg pasayarallahu amalak
Jehe kebel-kebel mah atuh kajahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu mah kan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teu curiga. Ke sapatu make naon atuh ngaranna ke mobil box ieu. Nah, wah gilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Kiri. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Keberan anak nu kolot, "Pak, beliin dong, Pak." Cek nu kolot, "Bapak ke kemana? Siapa lu, Bapak?" "Itu. Emang bapak lu?" "Iya." Patut dicurigai nih. Tadi anakna padahal bapakna geus sejuk. Maksudnya ulah sih lu ngomong bapak tuh. Ieu mah takan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikanana. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pak, beliin dong, Pak." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, "Lu ngatain bapak sama siapa?" "Sama ini." "Emang lu anak siapa?" "Ini bapak saya." Cak nu kolot ya. Waduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajian kumaha ge. I'malu basitum fasayyarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung, aju kebenaran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya. Bebeja anak anu kolot, aya ngajikeun cenah ieu. Aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bahkan gilir. Padahal kan gilir sapeting. Eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 taunna. Nyana bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae. Janganlah. Tuh kan. Babari alasanana. Undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu. Horenganan dedeh. Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka ngajikeun. Geus sapenting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan. Gotu, maksudna kasubuhan teh nyana kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting iman teu bergegeraan bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we di ka dieu ge. Nyala kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha, iya. Cak nu kolot naon? Nah. Iya. Munafik ya. Sok aju kitu anan ih. Urang rumah tangga. Iya. Naon sih naon? Diuk. Sakumaha PM. Diuk. Eta ka kiai eta. Atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah ratasan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban. Ke heula ieu aya naon ieu aya naon teu sorban buka. Dibuka ku jana. Teh na dihareup. Eta sorban teh tiung. Jana teh aing salah bawa. Sial jasa. Masya Allah, tak eta kan fasayyarallahu amalakum. Kanyahoan we kanyandung-nyandung. Ih, aya deui kan ieu kiai nyandung keneh. Tenang hiburan ya. Jadi kacaritakeun nyandung teh nyahoun kan nu kolot. Nyana hajat. Nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Masalah jeung moal nyahoun lu jelema. Geus atuh. Geus. Biasa teh hajat atuh pan teh nyahoun. Saha itu kan hajat mah. Geus, ada datang. Kaberan imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan. Atuh panjana tak ka hajina ka dinya. Imah kakana ngobrol sakedeung. Dia lantaran hajat, gegeraan bae. Datang kan ka imah deui, aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit. Nuju ka dinya deui. Barang di dieu nu kolot teh. Sendalna sabelah lain sabelah.
sendal nu hiji sendal awewe emang nu nyandu mah kitu jelok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji sadar teu kaji emang kudu naon sadar henteu sih kaji mantes di mana kaji jadi ka mana cek jadi ih atuh keur hajat ieu atuh mun ka mana henteu sadar henteu kaji emang aya naon sih coba tungkul sakedeung sia kain tah tungkul heula sakedeung sendal akur henteu eta menang di mana ka haji menang di mana sendal jadi beda kos gitu ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun ku nu kolot tas di mana tas di mana eta deui nu kolot aturan engke bae nya aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat ieu mah lain pan tungtun mah lain nongton panganten nongtonnya napan Nailah imalu asyarallahu amalak tungtungna kajen kumaha ge sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambeul pais daging hayam tarasi bae awak urang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih deh hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopiahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka haw putih kabeh tapi di dieu na geuneuk pasayarallahu amalakum bakal katembong ajen kumaha ge ieu lain cak sasacak Allah ge urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ja amal beramal ka Allah geus zikir ka Allah sholawat ka Allah geus embung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae bangun kitu bae biasa teh tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lah seuri sia boga pagawe naon sia emang aing teh nyaho ieu mah keur carita bagus ieu mah jore meureun nya kajahoan wae kajen kumaha ge jero hate emang teu kanya pasayarallahu amal sabulan orang bisa 2 bulan orang bisa katiluna mah masyaallah jelema ye anu ngabobodo diri jelema nu ngabobodo diri padahal mah lain kos kitu tapi nyana bertingkah kos kitu misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus tapi bertingkah bagus ngomong dibagus-bagus segala dibagus padahal mah teu bagus tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amalan sabulan 2 bulan setahun bakal kanyahoan aslina emas mah kanyahoan aslina jelema raresepeun kabeh jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna atuh disepak bahkan lain disepak deh penalti lain disepak deh disepak bangsa kada disoer doang ieu penalti ceger beres tuh kan emas kanyahoan aslina resep perak kanyahoan aslina resep mutiara kanyahoan aslina resep tapi jelema kanyahoan aslina nu kebenaran aslina teu bener di penalti 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae pasayarallahu amalakum ulah main-main jeung Gusti Allah ulah main-main sakumaha jelema kadeleuna jore di balik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae jelema rudin amat jelema goreng amat jelema itu atana ijid amat zohirna terjata zohir ngawadahan anu hebat di jero batinna horeng aya nurun ilahiyun aya ma'rifatullah wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mantek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun pasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat ya masyaallah dihebatkeun guys ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan di benak hatina aya riaan di benak hatina aya
segala macam penyakit pas sayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli i'malu masyitu pas sayarallahu amalakum ya Allah satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarenten waduh irahaning aing bakal kanyahoan kabeh kanyahoan nu maling ujungna kanyahoan nu nyandung ujungna kanyahoan mentak mending per-peran bae ka nu kolot lamun endek banding bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan dek ka pasar tah lain neng atuh iraha teu izinan aya dek ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih iya aya jahe neng aduh masyaallah ieu mah izinan saminggu bae cakena teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak malah mun teu laksana ka dinya nanaonan cek pamajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anteur ka mana ieu teh jahe hok oke kana ketungguan sakedeung nah ketungguan sakedeung ke golek izinan orengan ngasa golok tah urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung neuk naon tuh nyandung sagala lah geus lamun neuk nyandung nu jauh fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin dikiriman gempa dikiriman tsunami dikiriman banjir ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh pasayallahu amal bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun orenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya hok deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balerea Rasul bakal nembongkeun ka amal balerea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balerea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون والله أعلم بالصواب